Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Para mitra anu mulia, di jero kamar khusus para Mujasmedi, Nen Sukmawati geus teu puguh rasa jajantung beuki ratug angen gegebegan. Ditenang-tenang ge manehna teu bisa tenang pangna kitu ras inget kana pamerendih Mah Cakrasena nu keukeuh hayang narima tumbal ti dirina. Tumbal nu mangrupa layoniina mangkaning ayeuna geus mimiti peuting. Sedengkeun Nyi Mas centring keling nu didaguanana dianelkeun tacan aya keneh datang hal ieu teu wudu ngadatangkeun kabingung anu lain lumayan. Nyahruk bingung bari nyang hareupan parupuyan nu seungeuna masih terus ngeluh. Malah harita keneh menyan magis beak sabara gulumpul atuh para wargi nepi ka mulek hasip menyan di dinya. Jung nantung leos ka kamar sare nu misah ti kamar eta. Kasampak Jangdarta tibra meninga gebra nangkarak bengkang sajeroning nantung gigireun nu keur sare. Nen Sukmawati muji kana kakasepan Jangdarta. Tetela beungeut Jangdarta meuni cahayaan. Aya maksud hayang ngagoler gigireun Jangdarta hayang ngalaksanakeun hiji permaksudan nu mandiri. Tapi nya kitu cara tadi beurang we. Barang rek antel teh ngadadak sakujur awakna panas. Gancang hudang deui leos ti dinya ninggalkeun eta kamar. Kaluar ngajug-jug deui ka kamar paragi manehna Mujasmedi. Sanggeus ngonci kamar di jerona dieusian ku Jangdarta nu keur sare. Datang ka jero kamar geuk diuk menekung bari implenganana museur ka pihak Nyi Mas centring keling nu tacan aya keneh datang. Dina kaayaan keur kitu seor aya angin luhureun imahna teu kungsi lila peledu gaya haseup kandel hareupeunana. Tur lila-lila maeta haseup teh ilang. Ngajang gelek jadi tangtungan hiji makhluk jangkung gede dina paroman nu pikasieun. Tayalian Mbah Cakrasena ngahaja datang nepungan Enden Sukmawati. Nen Sukmawati ngadadak pias beungeutna terus manehna acong-acongan nyembah hormatna keur. Nun mah bagi wilujeng sumping mah nuhun jisim abdi disumpingan ku salira mah dina danget ieu. Bari jeung rurut reret ngareretan sakuriling kamar patempatan Mujasmedina Nen Sukmawati. Mbah Cakrasena salila ieu jadi punung panangeuhan Nen Sukmawati seserian ngaluarkeun sora nu mata kukuraya. Kumaha Nen kahayang gulang geus dilaksanakeun adawa acan. Ayeuna geus poting mana si Inah? Mun geus aya gencang ala nyawana uyup getina kalayon-layona kalayan-layona tunda di hareupeun guha pamatuhan kula. Tetelah teu sulaya tina panyangka Sukmawati. Mbah Cakrasena datang peuting eta sedanya nyakeun kaya Nyi Inah nu bakal dijieun tumbal ku manehna. Sukmawati harita ngeleper sakujur awakna ngadadak ngirisan lir nu muriang panas tiris. Nun mah disim abdi sedasi hapunten kaula nuhun. Sora haros-hos ampir-ampir teu kadenge. Nah, kumaha kitu ha Sukmawati? Siga nu reuas-reuas geuning ditanyakeun ku kula ngeunaan Nyi Inah teh ha? Kan tenan reuas mambah margi kapalai mah teh. Gacan tiasa katedunan kaula nu. Jadi Nyi Inah dacan aya Umawi teu acan kaula nu nanging teu kedah salempang margi. Nuju dibantun heula ku Nyi Mas centring keling ka pamatuhanana. Kitu nuju dicanak ku Nyi Mas centring keling. Oh, keur dicokot ku si centring keling hudan teh. Laras mah mugi sing sabar we atuh. Rupina moal alami dege Nyi Mas centring keling teh baris datang mah. Abdi yakin Nyi Inah baris kabantun ku anjeunna kaula nuhun.
Wah, teu naon-naon can aya mangan omat dina waktuna. Mun kaya geus manjing tengah peuting waruga nyiina kudu geus aya. Kudu geus nyampak di hareupeun guha pamatuhan kula. Lamun taca nyampak mangsa tengah peuting dina peuting ieu, mangka ulah sabat kaniaya. Lamun ilmu panemu jampe pamake nu ngancik di tempat nen kukula baris dicokot, baris dicabut. Jabati kitu ulah nyalahkeun kula lamun kaya nen jadi inin alias nini. Ayeuna kula rek ini. Kula mah moal loba carita tergantung kari kumaha nen. Daek we mere tumal meureun bakalana atuh teu wae putus hubungan nepi ka dieu. Kade poho dina waktu nalayon nyiina kudu geus aya lamun hayang lana kageulisan nen jeung hayang lana nyaeta ilmu panemu nen. Sakitu las makhluk jangkung gede teh ngaleungit diganti ku beleg-begna haseup kanal. Kalayan lila-lila mah para mitra haseup ngipisan belesat haseup mumul kaluhur. Nobros lalangit kamar angin ngaguruh tarik naker ningalkeun gedong padumukan Sukmawati anu harita mulang ka pamatuhanana. Saditinggalkeunana kumbah Cakrasena nu nanyakeun ka aya nyiina. Nen Sukmawati ngaraleuleus lungse satulang sandi. Jabati eta kesang ngoprot masihan sakujur awak kledak kesang teh kumanehna disusutan. Bari sababaraha kali Nen Sukmawati rumahu. Waktu beuki nyerelek maju ka peutingnakeun tapi si centring tacan keneh datang. Manehna tacan kenehen mikeun dirina nyiinah ka awak aing. Duh, ampun teuing kudu kumaha ieu keur tarekah diri aing. Mana susah-susah teuing, mana bingung-bingung teuing. Gagal pamaksudan aing, gagal kahayang aing munyata aing. Teu bisa nyumponan kana kahayang mah Cakrasena. Aing teu bisa nyumponan kana kahayang mah Cakrasena. Makani aing teh kapan hayang jadi jalma panggagahna pangsaktina saalam dunya. Hayang nalukeun sakumna jalma nu luhur elmuna, hayang ngacaukeun alam manusia. Ngaku naon atuh maneh encan keneh datang centring na terus ka mana atuh maneh teh centring. Sukmawati ngocoblak ngomong sorangan dina hatena antara keheul pagalo ngajadi hiji ku ayana nyimas centring keling tacan datang keneh bae. Red kana baskom nu aya cai atabreh di luareun wangunan gebrong palabah wetan dua jalma katempo cara ti heula keur cicing ngadagoan kaluarna Jangdarta. Meni jongjon aranjeun ngadagoan Jangdarta teu nyahoeun Jangdarta geus aya dina pangaruh aing. Pek sing jongjon cari cing sia kami teu hayang ngaganggu ka maraneh. Lantaran eueuh untungna lah eueuh manfaatna ngaganggu maneh mah. Teu saha aing mah teu hayang-hayang acan ningali maraneh. Cai dina baskom ditiup sakali di gambaran si Odet jeung Udi leungit tina paneutupna Nen Sukmawati. Kelebu gaya angin datang ngagelebu pohara tarikna meni ngaguruh luhureun imah. Nen Sukmawati kontan curinghat paneutup manco ka palebah lalangit kamar pinuh ku pangharepan. Harita para mitra sadaya les angin ngaguruh henteu kadenge paledug aya haseup ngebul ngabeleg-beg hareupeun Nen Sukmawati. Harita dibarengan ku sengit kembang kana ngaangin-anginan. Tenang hate Sukmawati barang apal kana sengit eta kembang. Lantaran manehna yakin yen nu datang tangtu nyimas centring keling memang bener. Tekung sirilah haseup leungit janggelek tangkungan saurang wanoja geulis bari jeung ora keneh tetela nyimas centring keling. Dina datang ayeuna ka hareupeun Nen Sukmawati ngebrehkeun wujud seperti manusia biasa. Syukur ani kages datang nyimas centring keling. Kunaon init-initan meni lila-lila teuing ha? Kuring meni kasal ngadaguan anika ti barang-barang tug nepi ka ayeuna. Wanci geus meh tengah peuting. Kunaon andika teh siga nu teu ngarasakeun ka diri kuring nu ngarasa kesel.
Nen Sukmawati bangun anu keheul manehna aya nyarekan ka Nyimas Centring keling nu kakaradatan, tapi nu dicarekan ngado nyerengeh siri bari ngebrehkeun sikap nu teu boga dosa. Piraku geus sakitu atuh mending ngambek geuning Nen mah. Pada kuring mah teu ngahaja ngalalaborakeun kana tugas Nen teh. Ngomong Nyimas Centring keling dipukas ku Nyi Kikik mata ke kukurayeun pikeun nu borangan. Teu nanaon atuh teu nanaon kumaha Andika mah. Sakitu telatna nu penting hasil maksud. Geuning Andika malah ngan eta geuning ketempona ku kuring lengoh mana si Inah mana. Sukmawati nanya ke Nyi Inah bari panon mencrong sekeutna keur ka Nyimas Centring keling. Waduh Nen cilaka Nen cilaka kumaha? Cilaka Nen lantaran basa kuring datang ka baru doyong teh. Tetela Nyi Inah eueuh mending ngarenyag Nen Sukmawati. Celegedeg nangtung bari panon mureleng mencrong ka Nyimas Centring keling. Jadi si Inah teh eueuh laras non hampura we Nen hampura. Eueuh teh eueuh kumaha? Nen Sukmawati nyentak sorat tari. Estu matak ngagebeg nu taya babandinganana. Renghap Nyimas Centring keling ngarenghap meunang ngagima balikan. Dibarengan ku suara ngahiung kaluar tina irungna. Diteang kapadumukan kuring pohara neueuna Nyi Inah eueuh padahal basa ditinggalkeun poe kamari. Apaan manehna aya dina kaayaan taya tangan pangawasa dina kaayaan leus lungse. Aduh kana tangtu ka manehna aya nu nulungan. Bingung kuring teh Nen. Kurang ajar. Nen Sukmawati teteh nyerag sababaraha kali manehna para mitra bakat tingku ngarasa keheun nu taya babandinganana. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninga Nen Sukmawati teteh nyerag sababaraha kali bakat ngarasa keheun nu eueuh babandinganan. Hampura tuh Nen geus pok deui Nyimas Centring keling menta pangampura. Tapi kawas teu didenge ku Nen Sukmawati nu bener-bener keur amek pacampur jeung rasa kuciwa. Geus diteangan ku maneh ha? Tugu we atos mah atuh geus berkaditu berkadieu malah geus ka mana meuni. Memeh ka dieu teh neangan heula Nyi Inah tapi nya kitu lebeng teu kapanggih keneh. Bodoh sia mah hirup teh lah. Hari ayeuna kumaha atuh dilampeueun kuring Centring lantaran sakedeung deui bakal datang mangsana tengah peuting. Dia geus datang lanceuk maneh nanyakeun si Inah. Kari-kari ayeuna bet eueuh geuning si Inahna. Duh bingung aing mah ieu teh Centring. Sukmawati siga putus pangharepan. Bari ngarahu harita teh. Nya adalah di kumaha meureun wayahna we heula keur saheulaanan mah. Nen dina kaayaan seperti heula wujud Nen nini mun teu bisa mikeun Nyi Inah mah meureun. Kurang ajar sia, sangeuk aing mah sangeuk geul Centring. Gancang sia geura init geura teangan si Inah gancang buru-buru sia. Sukmawati tutunjuk dibarengan ku amak nu pohara. Nitah init ka Nyimas Centring keling. Nya heug atuh teu nanaon bakal init. Maneh bontong wakamulang muncan bawa hasil si Inahnya. Nya heug atuh Nen. Ngan sameme maneh jauh aing ngarepkeun supaya maneh bisa ngusir diri si Odet jeung si Udi nu keur aya di luar. Manehna sing nyingkah sing jauh gancang laksanakeun. Kumari Jangdartana matak naon atuh keur kuring we atuh da kuring ge bogoh Nen. Kurang ajar sia montong nyoba-nyoba rek ngarebut Jangdarta deuleu. Ti aing mah lantaran manehna rek dijieun lalaki ku aing. Dijieun salaki hanya kalaina tacan bisa dideuketan. Aduh pokona mah laksanakeun heula kayang aing usir si Odet jeung si Udi. Terus jangan si Inah laksanakeun ku maneh Centring. Hog atuh Nen ayeuna keneh kuring rek init. Les wujud Nyimas Centring keling leungit diganti ku haseup kandel. Belesat haseup kaluhur seor angin ngaguruh ninggalkeun eta gedong. Marengan lumampahna Nyimas Centring keling. Di pihak sejen si Odet jeung Jang Udi meningah hod-hod aya di luar.
ngarasa tiris mangkaning hawa di luhur pasir teh sok leuwih tiris leuwih tiis batan di padataran. Dalamun teu sieun diambek ku Jang Darta mamaranehna hayang ayeuna keneh ngadatangan ka imah Nen Sukmawati. Hayang asup ka jero bari hayang jongho jeung anu katelah dukun geulis nu kasebut Nen Sukmawati. Ngan maranehna inget deui kana panyarek Jang Darta basa kamari beurang. Yen maranehna teu meunang nuturkeun asup, samemeh diri Jang Darta kaluar deui najan kumaha keur Jang Udi jeung si Odet teu hayang lamun nguciwakeun hatena Jang Darta. Tapi deh ku ayana ayeuna sakitu geus peuting Jang Darta tacan katempo aya di luar. Bat ngadatangkeun kaheran nu lain lumayan. Nu matak sajeroning bari ngahod-hod kabulusan teh manehna pating kerendeng ngarobrol. Heran euy dewek mah dieu yah. Nya ari Jang Darta mending ngampleng di jero gedong euy. Moal kitu aya naon mah nya? Si Odet bari anger panon mencrong. Kapalebah gedong nu sakuriling ngangantung nganggantung lantera. Ih heueuh uing heran det tuh. Nah nya siga nu poho ka urang geuning. Padahal mah panjang dina ge di tangah daguan sakedeung tapi ayeuna sakitu geus peuting. Jang Darta eueuh kaluar-luar euy duh. Aing mah sieun maonnam we euy sieun dirayu ku dukun iblis. Heuh Jang Darta poho kana tugas, poho kana permaksudan sanyana euy. Mangkaning cenah bejana dukun iblis teh golis euy. Cek si Odi. Si Udi leuwih-leuwih ngarasa heran jeung salempang. Make boga sangkaan sok sieun Jang Darta beunang ku rayuan Nen Sukmawati sagala rupa. Heueuh nya euy duh. Mangkaning apan ceuk beja Sukmawati teh najan inin-inin. Katempona mah euy gumulang geulis loba pamakena. Siga parawan we euy cenah euy duh. Cantu manggihna naon kaya kieu mah euy. Geus kumaha pilambeun urang tuh dek? Teuing euy dah bingung dewek kieu. Urang teh atuh ka ditu pura-pura nya mah. Sieun ngambek we Jang Darta. Ari teu di teh heueuh sieun manggihan naon-naon di jero. Sieun manggihan kacilakaan. Aduh. Kumaha nya euy tetep dewek mah euy teu bisa ye. Teu bisa milih ye. Si Odet gagaros sirah padahal mah teu ngarasa ateu. Urang tungguan we atulan pika isuk. Ka isuk? Oh, tamun isuk-isuk dina poe isukan eueuh wae. Kaluar hartina aya naon-naon. Aya bahaya nu tumiba ka Jang Darta, urang wajib neangan euy. Heulah, teu naon kitu ge. Tungtungna si Odet panuju kana hasil Jang Udi. Rek isukan isuk-isuk ngayakinkeun ka aya Jang Darta nu keur nganyang ka eta gedong teh. Tapi kakara gecep jempeng ngaromongna si Odet jeung Udi seor kaluar kaluhureun manehna aya angin nu datang ngadadak-dadakan pisan. Atuh kontan nu duaan ngorejat jung nangtung war angin muter luhureun. Kalayan dibarengan ku haseup kanal muter tarik si Odet jeung Udi kontan ngocean. Euy, aya haseup euy muter euy. Di kamu bau bangke, aduh, ini bau kieu deh, tempo tuh haseup saling wujud. Ih, nya euy jadi juri gulu, eta letana ngelel. Sieun teu heula teh euy. Sieun eta nu udah ka urang euy. Si Odet jeung si Udi pating curinghak pating purungkut. Bari awak ngadak-ngadak harita ngaleleper ngadegdeg. Tuur ngadak-ngadak asa leuleuh siga anu leklok. Najan kitu panonna mah teu ngiceup-ngiceup harita teh. Terus para mitra mencrong ka eta makhluk nu keur muter di luhureun sirahna. Ngaso heula, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu nyimas centring keling nemongkeun wujud jurig hulu ngahihi seuri bangun sugemaha teh nyaksian kayan si Odet jeung Udi nu ngaleleper siga nu sieun manehna ngahihi seuri ngebrehkeun sora nu mata katorekan. Keur naraon maneh Odet Udi tinggal asru ka dieu. Kurang di euy tuh ingat urang sieun lain catur keuneun ngarasa sieun jeung keungna keur diri si Odet jeung Udi nu ngalaman kajadian saperti ayeuna.
najan kumaha Sidarta moal keluar najan di daguan nepi kabor nepi kabutak oge sia deuleu Sidarta moal nyamperkeun ka Maranesya kalah kabar reuseuk dicocokan reungit deuleu si Odet najan sakumaha sieuna manehna ngawani-wani maneh ngomong bari molotot ka eta makhluk nu aya luhureunana siluman sia maneh ini ti ulah ngaganggu ka aing sia basa ngamitian panjinang aja lain ayeuna ngahaja ka dieu bongan maraneh make kumawani datang ka ieu tempat mangka ulah samat kaniaya maraneh ku kami bakal diganggu Ebreh katemong sungut calawak sedang tina beheungna anu buntung katemong siga getih seger nyerak celakan ari panon hurung ngagebur siga ngandung hawa panas nu lain lumayan montong ngaganggu ka aing sia jurig aing mah kadieu teh lain rek nanaon aing merek ngawarasi dukun iblis ya maneh kudu ingkah ti dieu sia jurig kancang renggas sia montong ngaganggu ka aing beurina geus siga nu heueuh gede wawanen ngomong nasi Odet tutunjuk segala nganjang udi mah jempe manehna anggur ngedeprek bakat tingku ngarasa sieun nah make init paling geus sia nu kudu init mah deuleu mending geura balik sia ka ditu barina ge lantaran Sidarta moal daekeun kaluar moal daek nepungeun maraneh deuleu nah sia Sidarta geus aya dina pangaruh Nen Sukmawati manehna baris jadi salakina Nen Sukmawati baris dikiwin ku Nen Sukmawati lamun geus sebeuheun Nen Sukmawati dibikeun ka aing baris ngasaan kurang ajar sia montong ngabohong sia jurig bindik sia paling maneh kudu nyingkah sia deuleu kalayang nyimas centring keling dina wujud jurig hulu harita ngalayang rek nyamer kana punuk si Odet tapi gancang si Odet luncat bari ngagerok ka Udi di kabur oi berebat si Odet lumpat ngajauhan nyimas centring keling atuh Udi ge berebet dilumpat nuturkeun tukangan si Odet ngaberebet patarik-tarik sanyana komo si Odet mah liuk deui ka tukang sajeroning diudag ku nyimas centring keling teh lantaran meni asagep punuk digegel ku huntu nurang ngeteng nu aya tukangeunana tapi nyimas centring keling siga ukur nyingsieunan lantaran mudag diberean antara anggang teu gagancangan hayang ngegea nu diudagna hayo sia lumpat ka mana kana tangtuk aing baris dituturkeun tapi aing moal kanghakan sia Odet rek di ku aing moal dihambur-hambur ku aing mah sia rek saeutik deuleu najan capek si Odet jeung si Udi terus lumpat bari jeung tiba baranting tapi lila-lila mah ngarasa capek antukna bru si Odet jeung Udi labuh patumpang tini kaparengan geus tepi ka sisi jurang lung kawing samemeh lemur hanjuang si Odet jeung Udi patumpang tini harita haregungan ngarasakeun kanyeri nu lain lumayan rek teu kitu kumaha lantaran samemehna labuh sukuna ti tajong kada tunggul tangkal kai gebruk labuh katubruk ku si Udi rek hudang deui meuni asa hese jaba suku baloboran ku getih salila si Odet jeung Udi ugal-ugil hayang hudang bari jeung ngarasa hese nyimas centring keling ngahihi seuri ngalayang luhureunana pek sia ting arugil kitu karasa sakitu maraneh meuni geus ripuh deuleu maneh teh can idit keneh wae sia jurig kurang ajar sia pagawean ngaganggu ka aing si setan sia idit kana di sia montong ngaganggu aing sia kurang ajar si Odet ambek-ambekan harita teh para mitra sadaya aing mas centring keling kakarah ciciri hilang pek sia bisi rek amak-amakan madak waing moal diganggu deuleu jurig sia montong ngaganggu ka aing sia lantaran aing mah teu boga dosa deuleu para wargi sadaya atuh si Odet harita teh tuluy-tuluyan ngomong si Udi ge ngilu ngomong najan dibarengan ku bibiri gidigan mangga sia montong ngaromong sia mending lamun bau teu bau jengkol deuleu
sakitu bau barak-bak teh sia ayeuna geura siap-siap sia duaan ku aing rek diusir. Nyimas centring keling ngagorowok menitarik sora matak euneur jagat lain bobohongan kalayang tekung silila seor datang angin nyeor des kenakan awak si Odet jeung Udi aneh awak maranehna jadi ngajungjung seor si Odet jeung Udi kabawa kabur ku eta angin cicipta anu kaluar tina pangawasana Nyimas centring keling. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi sadaya si Odet jeung Udi pating koceak manehna ngarasa paur jeung sieun ku ayana dadak-dadakan awak jadi kumalayang luhur naker manehna tibang ti bisa roroesan teu bisa naon-naon deui najan nya gogorowokan da eueuh anu bisa nulungan tungtungna pelesat kalayang awak ngalayang beuki lila beuki tarik tungtungna les teu katempo ti dinya kumalayang ngabgelesat kakulonkeun. Sedangkan Nyimas centring keling sanggeus nuduaan kabawa ku angin ciciptaan jeleg turun ka handap. Ngajan gelek dina hiji wanoja anu lir manusia ngahihi seuri bakat tingku ngarasa bungah lantaran manehna bisa ngusir si Odet jeung si Udi. Karasanya kumaraneh ayeuna mah Odet, Udi dina waktu ngan sakiceup sia geus eueuh tina panenyo aing. Marukan aing moal luas nyiksa ka maraneh. Bohongan marane sorangan, bohongan teu nurut kana omongan aing. Ku aing dititah init mung tungtungna ku aing diusir. Sina kabur jauh ti diri aing. Heug sia ku aing didoakeun mun murag di leuweung sing dihakan sato leuweung. Boh ku maung, boh ku oray atuh lamun murag di laut muga-muga sing dihakan ku sato laut nu galak. Tas ngagereneng ngomong sorangan belesat Nyimas centring keling ngabelesat kawetankeun. Sakiceup geus jauh ti eta patempatan maksudna tayalian sejan neruskeun yang nganyiina sakumaha kaayang atawa parentah Nen Sukmawati. Malikan ngeunaan caritaan kayan padumukan Nen Sukmawati di jero gedong nu aya di puncak Pasir Samoja. Kayan beuki peuting simpe jempe taya nu kadenge lintang ti sora gaang jeung jangkrik ditema ku sora simeut cari cangkas. Sakapeung kadenge sora bueuh kawas anu nyengakan najan kayan peuting pohara jemplingna pohara tiseunana pantes tumaninah munseg mun dipake ngareureukeun awak. Genah tumaninah digunakeun pikeun istirahat tapi teu kitu kayan Nen Sukmawati manehna ngarasa hareudang bayeungyang hatena teu tenang jajantung terus ngagedur dibarengan ku seseblakan pangrasa. Pantes lamun rek kitu kaayaan Nen Sukmawati lantaran sakedeung deui kaayaan baris manjing mangsa tengah peuting. Waktu nu geus dijanjikeun sakumaha kayang siluman katelah Mbah Cakrasena baris kaalaman tumiba. Sedengkeun diinah nu dipikahayang ku Mbah Cakrasena can bisa dikanyahokeun di mana ayana. Nitah ka Nyimas centring keling tetela teu ngadatangkeun hasil. Nyimas centring keling anu geus bisa meunangkeun nyiina terus dibawa ka pamatuhan di Guha Warudoyong Pasir Caringin. Tetela dina datangna deui ka hareupeun bieu Betlengo. Nyiina tetela para mitra teu kabawa. Matak pantes lamun Nen Sukmawati ngarasa amek pacampur jeung keheul oge gedena ngarasa kuciwa nu taya papadana. Waktos nase